Iji babrek jaritakeun tempat terbunuhna cucu Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu namina Sayyid Husain bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah radhiyallahu anhu. Sayyidina Husain mah dibunuh dipencit huluna dipake main bola mentak urang kudu benci ka jelema nu main bola lain istighosah lantaran ia awal daripada permainan bola sirah cucu Kangjeng Rasul dipakai main bola ditendang-tendang kiri kanan awal sejarah sepak bola adalah tidinya kuarige Yahudi jeung Nasrani nu ngembangkeun sepak bola sehingga menjadi kelas internasional nyana atletik nama keur mencaci maki ka Islam keur ngahina ka Kangjeng Nabi melalui cucuna anu dipegatkeun huluna di kitu sepak-sepak ya gegeden Yahudi jeung Nasrani mah neuleun nu main bola teh seserian Islam teh Islam keur dihina ieu teh neuleun nyana kana sejarahna lantaran urang mah kurang pati ningali sejarah boro-boro sejarah hadis boro-boro sejarah Al-Qur'an cacakan sejarah negara urang nu dicicingan ku urang kadang-kadang urang mah teu nyaho lamun urang ningali sejarahna main bola tah sirah Sayyidina Husain baheula iya dipotong ditendang-tendang mulai tidinya lah dikembangkan lantaran terus sirah nama iya teh aya nyieun lah nyana bola per hari ngahinakeun ka Sayyidina Husain teh make bola kadina dikembangkan jadilah Persita eta naik ka luhur jadi Persija naik deui ka luhur jadi PSSI naik deui ka luhur naon karah sia nama peneta. Nah iyalah, masya Allah. Yes, mulai tikuari Gusti abdi sebenarnya mah kamari mah resep ka main bola. Korenganan sejarahna kitu dina hadisna. Titik abdi guret batu kuari. Cadu abdi kudu main bola jeung deuleu ke main bola. Abdi benci lantaran eta teh penghinaan dari orang-orang kafir, Yahudi jeung Nasrani. Cenah aya di Jakarta nu istighosah. Hah? Aing momal neuleuh ka nu istighosah nu bener bae aing mah nu neuleuh. Catet di jero hate. Allah Maha Uninga. Di akhirat urang buat teuing urang salamet ku sebab pepegatan jeung main bola. Di mana bae neangan salamet mah. Besi kieu doang. Hanas bagus salat, bagus puasa aya resep ka main bola penghinaan terhadap cucu Kangjeng Nabi teu bisa ka sorga. Ya Allah, ya Rabbi rugi amat jaga sekolot aki-aki. Endahan kieu bae di hareupeun TV. Ore. Jajak kabak aki-aki kos gitu. Tahu diri teh si aki-aki geus bau kuburan nonton kene main bola. Masya Allah teu kira-kira teu nyahoan sejarah tah melalui ieulah urang jadinya oh kitu horenganana ieu lain lalagan wal haq anna qatilahu in mata alal Islam nu benerna sanyana nu ngabunuh ka Sayyidina Husain lamun nyana memang mau tetepan agama Islam andai kata faminal ma'ruf su'alullah al-'afwa anhu termasuk bagian daripada nu terketahui adalah pertanyaan nana Allah kana ngahampurana aya naon kok dihampura ieu bahasa Kangjeng Nabi tetep moal dihampura bahasana lemes faminal ma'ruf su'alullah al-'afwa anhu dipertanyakan ieu teh ngahampurana Allah terhadap jelema nu ngabunuh ieu bahasa lemes cek urang mah tetep bae bakal ka neraka bae nu ngabunuh na kajen kuku mage dipertanyakeun hampurana berarti teu jelas eta Kangjeng ngomong kos kitu teu jelas neraka berarti kitu kene ku ari kanu neuleuh permainan main bola nu asalna kos kitu pasti teu jelas deui lamun nu ngabunuhna bae ka neraka nu neuleuh main bola ge pasti ka sisi-sisina bae mah lah cenah sisina ieu atuh karasakeun ku sia sisina emang kumaha gitu Abi Thalib ngan seueur sakengkeongan kitu tapi lamun di nerakana sakengkeongan lantaran nyana cinta jasa ka Kangjeng Nabi jeung ngurus tapi ketika poe Senen mah pan diangkat ngahormat ka Kangjeng Nabi kana kelahiran Kangjeng Nabi poe Senen mah teh poe Senen eta teh diangkat diamankeun mata cekena aing mah hayang poe ke Senen kabeh cekena tapi lamun di luar poe Senen diasupkeun deui ka dinya tah nu mata ngahormat ka Kangjeng Nabi masyaallah urang teh ieu ku cau emas leutik hiji bejang muludan
mulu dan engke urang tiis tadi lutut ieu naon dieu tiis cau leutik amat bongan sia merena leutik ji eta bae eta dalilna kajen urang mah ulah ngomong jeung Muhammadiyah heulanan Muhammadiyah memang kos kitu ieu Muhammadiyah Persis PKS mah kos kitu losem urang bae mah cek nya lembah dasarna bae cenah ahli sunnah mah resep ka berkat heuh geus kitukeun bae heuh keun memang aing mah resep ka berkat moal kebal deui sia aing kudu gelut jeung sia kitu bae mah geus kebal aing dididik ku kolot aing ieu pencat can digunakeun kitu bae aing geus mun kira-kiranya na maju atuh urang lompat jadi digos etik emang aing dididik pencak bapak kolot aing jago pencak bapak aing jago pencak aing dididik ku bapak kolot jeung ku abah aing meureun ti dituna jang ngahajar sia meureunana ujian mun teu lompat jana lain jeung ka urang ka bapak kolot tuh gos kitu sekali-sekali gos habek enteknya na resep ka berkat teh mana ya ngabur sia ngabur didoakeun moal bener sia ku aing ya ulah kitu atuh Islam mah sia ahli sunnah heula sieun nya ge sarua bae tah ieu Abu Thalib sakengkeongan doang set tapi cek nya ngagolak da datang ka dieu ngagolak da datang ka dieu teu nyaho di mana eta sakengkeongan komo nu main bola masa bujang geus kumaha meureun teh mah atuh ya Allah ya Rabbi Gusti Masya Allah. Nah, wallahu alam. Zakarul hafiz. Wallahu a'lam.